Anjir, jumaah na teh euy. Anjir. Untung euy karek setengah 11 euy. Aya kene waktu euy ya. Sare dewe sakedeung di mah euy ah. Aing duit saban poe lebih jeung lebih anjir. Teh keudis kumaha ngapoe nguseup jeung nguseup pegawaian teh. Sugan teh mun marengekeun. Sudah lain si lain kan. Heuh. Kemana? Ya Wah murah gitu. kamu kumaha tuh. Bae lah penting mah senang we si lain. Ketun si Haji Naon? bayaran lah. Bukan duit. Tuh sekalian sugan aya. Aya atuh kudu mah ieu. Heeh. Aja beres nah kita. Ayanya. Anjir. Kemana aja? Kemana si lain? Ai sia kehead ngadon karari 7 mah. Di Haji weureu ya kieu jumaah. Weureu nanaon kehead tempo geus jam 11 leuwih sia teh. Ngarakeun aing teh jarumah. Sedang dege magrib Ji. Hari Haji. Error kumaha? Jam baraha atuh ieu teh? Setengah genep Ji. Bisa dipercaya deuleu ku sia tuh. Sia deuleu. Deuleu. Bisa dipercaya mah. Kalah karari tuh batur dek jumaah. Atuh ngaco imah jamna batuna geus lemah. Menyeueh ke jam 11 keneh. Geus pujian kieu. Deuleu Haji deuleu jam baraha ieu? 17.47. Sia ieu nu bener kehead atuh jam teh. Deuleu deuleu. Aing geus teu percaya aing mah. Hari Haji kemana wae atuh? Aing tadi dinya molor ti jam 10. Kitu na eta. Borolin karari itu kehead. Magrib ari bieu teu teka deuleu. Mah balik gimana we? Sikali. Ngejedog gitu teh ge. Aleh RW euy ngajedog nih jarumna ge. Buru-buru dikawinkeun imah lan. Modar bener. Anjir. Cikan aing penasaran euy. Ngajedog jamna ge RW tuh ayeuna ge jarumna ge. Astagfirullah paingan atuh modar. Tuh batuan. Haji 7 kali batu jam teu kabeuli. Aduh aing mah euy. Sapoe ayeuna we teu jumaah kumaha kalan RW. Bada Haji mah geus ditalangan ditu di Mekah lain. Leungit jadi genep kali hajina. Leungit. Ada sapoe ge lumayan. Anu ambreun Kali atuh. Genep Kali. lan mau balik. Aing jadi genep kali we ngajina tuh. Coba dicakeun. Detekat nu sakali pan jumaah gagal. Aing Sabar ya. Mau balik itu kan mah. Udah kemaran siling. Duh aing mah. Nah hanya saya nuleukeun ngokod batu jam. Nah atuh sia jeung modar di jam. Jadi we aing jadi turunnya